Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui nya mitra. Neraskeun hanca garapan anu katunda. Dongeng garapan Mang Barna ieu kalayan judul Si Kucrit. Sumaha nyangakeun mitra dongeng kucrit. Sok kaparayun sadayana. Nini Kantring ayeuna geus tetep tumetep ayana di lingkungan kulawarga Abdul Maliki. Kalawan cicingna nurut jeung Jaka Mursid katut sarimana minangka ngajejeran jeung ngaping kanu jadi incu. Caturkeun harita keur hade poena. Ya kulawarga keur aya di patengahan imah. Sasat keur aya dina kaayaan Sukabunga. Pang-pang nama kulawarga Abdul Maliki katut bojona oge keur nyampak ngahaja milu aub ngobrol jeung anak minantu katut Nini Kantring. Ari nu jadi bahan obrolan nyokok kana urusan kulawarga bae. Sadalah urusan jeung Nini Kantring ge anu nyata-nyata ngarasa betah ayana di tanah suci teh teu luput jadi bahan obrolan. Atuh abdi sareng bojo ngaraos kacida bagyana saupami Nini ngaraos betah teu nilam deui ayana di dieu. Itu deui anu janten rama katut pun biang sami pada bingahna. Sokantenan bojo abdi saurna henteu asa cuang ceung teuing ayana di dieu. Atuh salajengna ka Nini oge karama katut ibu samalih ka bojo kakang sarimana. Peryogi ka uninga saperkawis Paidin ti Kanjeng Guru Raden Tapak parantos diunyukeun ka anjeunna tina kaayaan Nini di dieu. Kutan geus dibejakeun nya. Pokna Nini Kantring semua anu heran. Sok padahal inya leuwih ti heula anu bebeja ka Raden Tapak alias Si Kucrit nu jadi incuna. Yen inya aya karep rek tetep tumetep ayana di tanah suci. Hal ieu kungsi dijentrekeun waktu Nini Kantring aya di Mekah nyatana keur ngalaksanakeun haji teh. Sabab waktu keur ngalaksanakeun haji sabenerna Raden Tapak alias Kucrit sarua ngalaksanakeun haji. Sedengkeun apanan cek pangrasana Jaka Mursid mah satu tasna harita ngobrol jeung inya Raden Tapak teh terus balik deui ka Jawa. Padahal nu sabenerna henteu terus balik, tapi ngamangpaatkeun heula waktu pikeun munggah haji. Nya ku kabeneran panggih jeung Nini Kantring harita teh. Samalah ngobrolna kacida pisan dariana. Pikeun Raden Tapak
teu bisa ngahalang-halang karena karep paniatan ti Nini Kantring kitu ayana. Lantaran pikeun inya mah geus apal pisan kana maksud jeung tujuan Nini Kantring nu hayang bumetah di tanah suci. Jadi cohagna mah Raden Tapak nyaluyuan bae. Kutan teh kitu. Sumuhun ini rupina Nini oge tos langkung ti payun uninga pokna Jaka Mursid bari mesem. Ari sabab Jaka Mursid oge geus apaleun yen Nini Kantring geus leuwih ti heula batan inya. Nyatana waktu ngayakeun hubungan batin jeung Raden Tapak ku sacara jarak jauh nya didinya pisan memang menang beja ti Raden Tapak. Yen Nini Kantring geus meunang kasaluyuan ti inya sakadapan waraya didinya hemeng ku teu kaharti kana caritaan ti Jaka Mursid ieu. Tuh mitra make jeung nyarios jarak jauh nya. Ku batin we dari ayeuna mah ku HP ayeuna mah itu zaman ayeuna mah. Kelanan Jaka Mursid Bapak teh asa teu ngarti yeuh ari sabab apanan guru hidup nyatana Raden Tapak pan ayana teh di tanah Jawa nya sasatna jauh ti dieu iraha jeung rek kumaha carana menta paidin ka ditu sedengkeun cek hidup bieu geus meunang kasaluyuan tinu jadi guru hidup asa ku teu kaharti ama-ama ieu teh kieu eta teh juragan. Nini Kantring langsung megat kalimah bari saterusna nganderek-dek bae dicaritakeun sajalan terahna ngeunaan tepungna Nini Kantring waktu keur ngalaksanakeun haji teh. Samalah dicaritakeun oge yen Raden Tapak alias si Kucrit sarua geus pada-pada ngalaksanakeun naik haji. Alhamdulillahirabbil alamin. Atuh upama geus kitu mah nya muga-muga bae eta Raden Tapak kitu deui Nini yanten haji anu mabrur. Amin. Malah cek saradea oge saur manuk ngaminkeun. Aya sae nanya ama Kange Nini maksad tetos jongjon ayana di dieu sareng urang sadaya malar namihan kawargian. Nya mugi-mugi wae atuh nen ku ayana Nini ngiring di dieu teh ulah ngajantenkeun rangating panggalih. Hapunten Nini bet janten ngabarubahkeun ka sadayana ieu teh. Henteu Nini ngabarubahkeun teu sih. Anggur mah kacida pisan kuring teh atohna. Malah tong tumarumpang aya di dieu teh anggap bae sapertos di tanah Jawa. Aduh, hatur nuhun atuh juragan oge kanen. Nini teh kacida pisan tumarimana kana sagala rupi kasayan ti kulawarga di dieu. Pokna Nini Kantring nu saterusna obrolan teh dituluykeun kana perkara-perkara sejena. Samalah mah ngeunaan adat jeung kabiasaan jalma nu aya di lemurna Ki Abdul Malik ieu dibejakeun ka Nini Kantring. Ngarah leuwih apal tur engkena bakal leuwih leubet deui pangaweruh Nini Kantring katut nu jadi incuna nyata sarimana ayana di pangumaraan nuturkeun nu jadi salaki. Mitra cag urang tuna heula ayeuna urang caturkeun deui Raden Tapak alias si Kucrit. Mitra kaum dangu Raden Tapak alias si Kucrit samulangna ti tanah suci sejajajab muridna Jaka Mursid katut kapilanceukna
Nen sari mana sarta kungsi panggih jeung nu jadi nini na malah kungsi bareng ngalaksanakeun munggah haji jeung nini kantring nu saterusna ieu Raden Tapak mulang deui ka Jawa Tatar Pasundan. Sok sanajan inya geus munggah haji tapi teu ieu geruh kasasaha ari lain kanu jadi bojona mah katut kulawargana ari sabab apan initna oge sejak rerencepan nu satadina tengah haja ngan wungkul niat rek ngaping nu jadi kapilanceukna nyaeta Nen Sarimana katut salakina Jaka Mursid. Bari sakalian rek mermanakeun nu jadi nini na nyatana nini kantring. Atuh datangna deui ka Jawa estuning matak helok puguh oge ari nu sabenerna init ngahiang ka tanah suci sotenan ngan saukur jisim asmana unggul. Dari raga badagna mah Raden Tapak teh aya di tempat pamatuhanana, nyatana di tempat padepokanana. Ngan bojona anu teu ngaraos hemeng teh heuda puguh niatna kitu geus unyukan heula ka bojona. Ngan aya eta oge nu ngarasa helok di antarana nyaeta para tatamu nu boga kaperluan ka Raden Tapak. Memang kitu pisan kadienakeun padepokan ini kantring teh sok loba nu ngajugjug. Satu tasna ditinggalkeun ku nini kantring ka tanah suci. Samalah anu sawareh mah jalma-jalma teh nyangka yen cenah nini kantring leungit ngahiang. Anu saterusna nu nuluykeun eta padepokan teh ku incuna nyaeta Raden Tapak. Eta panyangka jalma-jalma nu rea teh teu ieuh jadi bang baluh pikeun Raden Tapak mah. Ngan bae perlu oge dibodaskeun ka sakur nu hayang apal ka mana-manana nini kantring initna. Hal ieu dilakukeun nyatana supaya ulah ngajadikeun fitnah anu engkena matak jadi ibur jadi beja-beja nu sok ngarekahan teu pupuguh. Maklum omong jalma sok loba direka-reka. Sabenerna harita Raden Tapak ieu keur kasemahan ku jalma tiluan nu ngahaja cenah aya perluna. Samalah geus ampir sababaraha minggu na monok moek nyemahna teh. Maranehna sabar bae narunguan kaluarna Raden Tapak. Nu ceuk bojona mah Raden Tapak teh aya di kamar panyepena. Tapi eta semah-semah teh saratia bae bari teu geruh. Ih narunguan we. Rupa-rupa pamolahna ieu semah-semah teh aya nu ngadon nyepi wae aya bari nyirnakeun raga minangka ngaderes nuluykeun hanca. Atuh aya oge nu ngarasa teu puguh laku bangun anu geus teu sabar hayang geura tepung jeung jinisna Raden Tapak. Gawena teh ngan bulak-balik we aya monok aya henteu monok di dinya. Bakuna mah cenah sok sieun teu kasampak mun seug Raden Tapak geus kaluar. Tapi pikeun nu sabar mah teh ieu daek incah ari lain aya kaperluan ngadon salat atawa nangeusian heula eusi peujit mah. Ih sigana teh sabar bae ngadaguan teu incah ti dinya. Sugan atuh cenah ku kayeng mah tangtu pareng bisa jonghok jeung nu rek dipentaan tulung teh nyatana Raden Tapak. Nya kitu teh satu tasna jisim asma na Raden Tapak geus manjing deui jeung warugana nu cenah tas di tanah suci teh anjeunna lugay bari ngucap syukur alhamdulillah
wireh disalametkeun ku Allah geus aya deui di padepokanan bari awak anu kacida leuleusna gancang bae Raden Tapak kaluar ti kamar panyepena kituna teh bari ngareretan ka semah-semahna anu tiluanana kabeneranna teh keur araya keneh di dinya sarta barang raket oge panto kamar ngaraket muka tiluanana ting curinghak bari semu anu atoh ari lor Raden Tapak dina kaayaan anu leuleus keneh teh atuh gancang pada muru bari uluk salam saur manuk assalamualaikum cenah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temalna Raden Tapak bari gap nampanan pataremana panangan ngahaturanan salam. Mitra di dieu kaciri wibawa jeung komarana Raden Tapak ieu da eta we semah anu tiluan teh kacida pisan ajrihna. Sokomo nu geus pernah panggih mah meh bae ngajenghok asa kabedi langit dumeh eta ningal pamunteuna Raden Tapak asa beuki cahayaan bae keur mah memang satadina oge kasebut jalma nu kasep tur bersih lirsina triati kahyangan bae dedeg pangadegna teh. Aduh pangapunten kasadayana ye wireh kutos kalamian teuing pangintennya ngantosanana ye pokna bari semunu marah mai socana rutret neuteub anteb kaki semah nu tiluan ieu teu pamangan Raden malih pun mang sareng ieu nu duaan deui rupina nu kedah dihapunten teh jalaran nya kitu bilih bae janten pamangan ka Raden wirehna tos aya di dieu sabar halamina nurupina bae salira Raden nuju cepeng damel bet sapertos anu karurusu ku amang sareng nuduaan ieu Raden ceuk nu geus rada umuran sasadu dumeh inya bangun anu teu sabar hayang tepungna nepi ka ditungguan Raden Tapak teh aya mingguna. Sumuhun Raden abdi oge ieu pun utay rupina sami bae parantos ngararepot ka Aden manawi henteu teu janten sawios-wios kiruat kiduha oge ayi utay samalah kuring teh ngarasa atoh we salila kuring keur aya niat arajeun sakabehaat aya di ieu tempat hampura we da puguh kaayaan di tempat nu hara-haraeun kuring teh teu bisa mere kasugemaan hampura nya. Sami-sami Raden sami-sami malih nyapun emang anu kada dihapunten mah Raden kitu ti antarana ieu tilu jalma nu keur araya di padepokan teh silih bageakeun bari silaturahmi jeung Raden dangu caturkeun peutingna sarengsena ngalakonan kawajiban salat Isya atuh heuder deui bae ngalobrol nuluykeun pagunumanana waktu bada asar tadi sore. Kiruat kiduha kitu deui jang utay. Maksud jeung kadatangan hidup sakabeh geus kaimpleng ku kuring. Tapi nyata ya salahna mun teh mah saurang-saurang wakca ka kuring naon hal nu rek dipermanakeun ka kuring ieu mah bisi bae implengan kuring teh nyalahan cingan pokpek wakca sabalakana di jang utay heula. Pokna Raden Tapak ngahaja nu diheulakeun teh nu pangorana ari sababna nyajang utay ieu nu kaimpleng ku Raden Tapak bangun anu teu sabar teh utay ngised diukna ngadeuketan ka Raden Tapak. Unyuk sumangga Kang Aden. Kieu salaresna utay teh jauh-jauh nu dijugjug anggang-anggang oge maksad teh lanjut we atuh dai kana pokona cek iduha
diharewoskeun meni ditompokeun kana ceulina. Sumuhun kieu pokona teh nu mawi utai teh gaduh kararepet Kang Aden saperkawis taeun taeun teh meureunnya aya karep bogoh ka putrina ajengan mukmin meureunnya kitu meureunnya. Tah sumuhun kitu tah leres wae Kang Aden mani jetu biasaan nebak leres pisan eta Kang Aden leres eta pokna kieu utai atuh kai bae Kiruat Kiduha ting arak kai seuri kitu deui Raden Tapak manikapi asem gumujeng sok padahal mah niatna utai ieu geus leuwih ti heula ka impleng ku Raden Tapak. Kelanya ieu utai kela cingan ari Kiduha cing sok wakca balaga ari periogina mah ieu Raden nu mawi mang teh kajurungan ku saderek-saderekna Kimuat ari periogina mah manawi tiasa pangbermanakeun nu janten rakana sumuhun Kimuat anu tos sakitu lamina anjeunna ngereles duka ka mana samalih nu janten bojona oge tos milarian ka ditu ka dieu boleh teu acan kapendak kantenan saderek-saderek nama tos berkaditu berkadieu teu acan aya hasilna mitra demi ngadenge pasualan anu ditepikeun ku Kiduha Raden Tapak ungut-ungutan ngabenerkeun deui kana caritaanana lantaran nu kaimpleng ge kitu pisan. Saterusna Raden Tapak ngareret ka Kiruat dupi Mamang Kiruat cing cobi naon ieu Mang Raden ari Mamang mamung sakadar hoyong tepang we teh sumuhun saja silaturahmi ka Raden di dieu sarengna deui kutos kalamian we puguh Mamang teh hoyong tepang sareng Nini Kantring sun anu sakitu getena ka itu pun anak nu awewe nya saparantosna dilandongan teh ku anjeunna alhamdulillah dugi ka ayeuna eta pun anak teh sehat kalayan ayeuna teh nuju masantren di ditu di Suci Garut gitu Raden. Oh mohon telepat sadayana oge sabenerna geus kaimpleng ti samemehna oge ngan ditanyaan hiji-hiji teh cek tadi ge bisi bae implengan kuring teh nyalahan tapi geningnya kitu pisan ayana tapi kekelanan saacana kuring mermanakeun eta sakabe pasualan keke nah ieu teh hawa meuni asa hareudang bayeung yang kieu yeuh nah karasa ku aranjeun pokna Raden Tapak atuh ti luarana meh hampir bareng ngajawab muhun cenah mitra kaum dangu memang bener waktu harita di tempatna padepokan teh hawa karasana asa panas hareudang bayeung yang atuh sakedapan mah jep Raden Tapak jempe heula tacan neruskeun deui cacaritana samalah inya kalah siga aya nu dipeleng lila naker kitu na teh bari terus ungut-ungutan terus ngarobah diukna nyang hareup ka kiblat bari socana dipeureumkeun ngusirkeun ciptaning rasa teu lila brai-brai ngagebrai paningalna siga anu keur neuteup-euteup ka jauhna horeng si mana horeng aya anu ngagentraan ti jauhna nyatana kontak batin jeung Nini Kantring anu aya di tanah suci demi ari nu tiluan teu eungeuh kana ayana kaayaan Raden Tapak sabab ceuk tetempoanana mah Raden Tapak teh siga anu keur ngadoa matak caricing we bari hiji ge taya nu wani nyawara sedengkeun hari Raden Tapak mah harita nyatana keur cacarita jigana teh jeung Nini Kantring ari kudu tiluan mah sama sakali teu bisa nganyahoankeun naon anu keur dicaritakeunana. Eta mah kitu bae atuh Raden
Kade sing waspada sing horeng wetaneun eta sisi gunung teges maceuh deui bae lantaran beda karasana kan ini siga-siga aya anu teu beres deui sok sanajan si Nini Kuwok jeung si Murkajil teges musnah hancur ku Jaka Mursid tapi geus aya deui tempat gantina samalah nu ieu mah asa beuki rohaka ngan ini teu bisa nujul ka ditu lantaran poe kacida teuing saha anu boga gawena can kaimpleng Raden kitu ti antarana beja nu katarima ti Nini Kantring. Nu saterusna Raden Tapak Jung Cengkat samalah amit heula ka semah-semahna. Cenah ke rek wudu heula. Atuh satuluyna ngalakonan salat sunat heula di jero kamar tempat panyepen. Rengse salat sunat diteruskeun ku wirid. Rengse wiridan jigana ngobrol deui jeung Nini Kantring. Bari mermanakeun oge hal-hal sejena lantaran dina ungut-ungutanana bangun nudaria. Sedengkeun anu tiluan harita kalakating raringeuh sabab tiluareun eta wangunan padepokan bet sada aya sora angin mani ngaguruh keur kitu rieg siga aya lini bari dituturkeun ku sora budak nu uluk salam. Assalamualaikum. Atuh kalawan saur manuk eta salam teh dijawab ku nu tiluan waalaikumsalam. Tapi ari Raden Tapak mah jigana hare-hare bae aya di kamar panyepen. Eta budak leutik teh teu kanyahoan jolna nyampak aya budak leutik anu pecekrek sup asup terus sasalaman kanu tiluan. Haredangnya Rigek manehna sila mani maneko keduaan mah nyaeta Kiduha jeung Jang Utai kalating parolohok semenu heran bubuhan maranehna mah sasat kakara panggih sedengkeun ari pikeun kiruat mah geus teu aneh teuing samalah siga anu geus wanoh pisan jeung wujud ieu budak leutik pecekrek teh lantaran inya apal saha nu sabenerna ieu karek ayeuna we yeuh nasok ka mana bae atuh cirit. Ari kiuat nya aya leuwing mah teu jauh jeung jisim kaulana atuh. Beh raresnya hampura we atuh cirit. Jeung na deui ieu nepangkeun dah cirit. Batur amang nu duaan ieu kencaeun ucrit. Ki Utai eta teh atanapi Jang Utai nalahna aduh sagedengeun kuring dibelah katuh ieu wastana teh Kiduha duanana oge kaasup kuring ngajak ka dieu sajana pangan Raden Tapak maksadna saja silaturahmi mitra waktu disebutan ngaran-ngaranna duanana arungeuk tanda mere hormat itu nanti tetep we siga anu asa-asa ka ieu budak pecekrek anu capetang dina nyarita. Nah bari ari panonama ngareretan ka Raden Tapak anu keur menekung mujasmedi si dakep sinuku tunggal teu galideur sigana teh aya di kamar panyepen. Si Ujang ieu mah mani sareungit euy. Ameuna siga-siga make minyak parfumnya euy. Jigana make parfum nu mahal hargana nya. Laras manawi pami dipercanten mah 1000 teh 10 cc. Ceuk Ki Utai somong. Lah, aingan atuh mani seungit kieu euy. Ieu nu saurang deui ih, asa leuwih seungit nu ti si Ujang eta tah nu ieu mah ye. Kalah kebeki seungit. Katanan we langkung singit margi ieu mah 10 cc teh pangaosna 150.000 atuh. Kamu wing geuning. Sadaya nu kaluar tina bujurna. Bukan mahalnya.
disada malah katungtungnakeun mah disadana teh panjang ngaberebetna teh atuh poki utai nyarita Nah hanya nu kamu ieu mah beda seungitna nya. pokna bari mengek irungna da bau kacida kitu deui kiduha jeung kiruat sarua pada marengkek irungna bari nyengir. Nu wing eta mah malah bisa disada hargana teh ngan 7.000 ari merek Cilemu. Pokna kucrit teu kireum-kireum atuh kai tiluanana ting arukai saleuserian. Emang ari barudak bujang mah perlu sareungit teh gitu lantaran nyaeta keur mikat. Nya kitu deui pikeun awewe para parawan sing sarareungit ulah barau hayam. Ngara dibiasakeun make parfum supaya lamun naon-naon teh geus jadi kabiasaan sarareungit. Lamun tara biasa sok kapanggih eta teh nya saupamana teh mah nu jadi salaki tara biasa make parfum hiji waktu make parfum sarareungit jadi nimbulkeun kacurigaan eta teh. Ya kacurigaan teh pikeun pamajikanana nah cenah tara-tara ti sasari salaki aing mah make jeung sarareungit mineng ngahoding baju bararesih bawa cenah ye salaki aing teh aya selingkuhan ye. Matak uing mah kieu we cenah bau hayam arah teh dicuriga euy. Sekaya aya wae nya. Aduh pohara mangga urang teraskeun mitra intermezzo itu malah. Hari barudak bujang samodel si Ujang ieu mah pantes rek sarareungit oge malah sakuduna ngaramun naksir ka puterana ajengan mukmin moal kudu make lingsemnya abong atau make kudu jeung ditampik sokomo direbut ku anakna juragan kubu mah pamohalan. Mitra kaum dangu jang utai barang ngadenge kekecapan ti budak pecekrek ieu maninga gebeg kaget ari sabab nah hanya hoti mana yen memang bener manehna naksir ka putrina ajengan mukmin sedengkeun eta bener deui soal anakna juragan kubu siga-siga rek jadi saenganana. Punten cerit. Nah geuning ucerit nyaho kana karep utai. Nya deui uing teh euy utai nya ngaran teh ani kurang merenah tangaran teh euy sabab deket-deket kana butai matak setiap boga kahayang ka awewe tara nepi ka jucungna euy sabab sok kaburu-buru buta tayan kitu tah euy. Kedah kumaha tuh anu saena ngaran utai teh cerit kudu ditambahan siga ngaran uing apanan ngaran uing mah ngabogaan makna asalna tina ucrit ditambahan ku huruf K jadi kucrit. Ari kucrit ieu hartina kurucileuh kentel pejit. Kira-kirana naon tah tambahanana sangkan ngaran utai aya hartina cerit cingan bere bolongan. Amahan we ka tukangna jadi kieu utai amita bolai. Nu hartina tina ngaran utai amit-amit kudu bolai. Pokna kucrit atuh gere deui ting barakatak seuri komo kiruat mah nepi ka seeleun bet karasa kagugu ku polahna kucrit nu sok dibarengan heureuy dina cacaritana. Komo kiduha mah nepi ka papalengkingan bakat ku ngeunah seuri. Kucrit mah bet kalah ka ngalonyeng geuning manya atuh ngaran utai diganti jadi ditambahan jadi utai amita bolai bet kawas ngaranti negara India atuh. Utai perkara nu kararitu mah perkara nu teu sapira lah ecek pamikir uing mah euy sok we lah engke urang guar hiji-hijinya sok we lah. Ayeuna ki duhanya
nu kajulungan ku dulur-dulurna Ki Muatnya anu cenama Ki Muat ngaleos tanpa permios, ini tanpa pamit. Samalah meuni geus ngulan malen eueuhna teh nya rada kebal. Wah, ieu mah euy cek implengan ucritnya rada aheng oge je jigana, tapi da aya kene ari kalemang nama masih kan hirup nyata rada mahiwal nyanya. Upami kitu kumaha tah cirit naha tiasa kapaluruh di mana-mana ayana sunha masih keneh baleger atanapi kumaha da enten hariwang ieu teh kantenan sadarek nama anjeunna teh parantos taak gitu milarianana ka ditu ka dieu saurna teh karunya we ka kurunganana gitu panginten umawi abdi teh diutus ka dieu cerit gitu. Ieu mah kudu rada nyase atuh euy, sabab pasualanana jadi pajuriwet malah jadi ramat kamale, mulayaban jadi kamana karep euy. Ke urang impleng heula. Duh, hanya Mitra sararea atuh jab jempe lantaran merhatikeun kucrit anu keur diuk sidakep sinuku tunggal mepet Pancadria jigana wae si kucrit keur ngimpleng ngeunaan naon nu ditanyakeun ku Kiduha. Saperkara Kiduha menang jurungan ti baraya-barayana Ki Muat anu ngarasa kalengitan geus mulan malen lilana. Anu tiluan mitra dangu bari ngajempe teh merhatikeun ketak jeung lampahna ieu kucrit anu bener-bener keur ngimplengna teh nepi ka tungkul tumungkul. Bari jeung mepet Pancadria musatkeun perhatianana jeung implenganana nujul ka jauhna. Mitra sakedapan kucrit tetep menekung mujasmedi kalayan teu kanyahoan jol kleter awakna ngageter. Leungeunna ngacapapang cengkat ari napasna renghap ranyuk jiga nu geus nanyak bae sedengkeun ari panona mah tetep peureum. Keur kitu jol cung leungeunna ngacung diacungkeun bari jeung tutunyuk jiga anu nganti-nganti terus eta leungeun teh ngageleter. Ayeuna mah katingalina jiga anu keur ngagupayan eta leungeun digupay-gupay mimitina lalaunan. Gupai lila-lila ngagupayanana teh beuki narikan bari jeung ngageleter. Da eta we nu aya di dinya cek rarasaan mah nepi ka euneuk. Piring, gelas, teko naon wae nu aya di dinya kabeh areuneuk jiga anu dienageun kulini bae. Puguh we sakedapan mah tiluanana ting raranyug reuwas lantaran sok kasieunan ieu budak pecek rek leutik teh kasurupan. Tapi sok sanajan kitu aya we nu kalem mah nyatana kiruat bari mencerong merhatikeun tingkah polahna ieu kucrit. Pikeun kiruat mah geus teu aneh deui. Da memang kitu kabiasaanana kucrit lamun aya nu tatanya teh sok ngimpleng ka jauhna ditujul kana pokokna diteang ku batinna. Malah rupa kitu teh geus mineng kasaksian ku kiruat mah jadi teu matak aneh jeung teu sieun. Hare we kiruat mah bari melenyun udud padudan. Sedengkeun ari pikeun Ki Utai jeung Kiduha mah bener-bener ngarasa kagetna teh. Malah diukna ge pindah ayeuna mah jadi ngadeukeuten ka kiruat.
anu maksudna rek mentanya linung lantaran sieun ningali peta laku lampahana ieu budak pecekrek nu memang matak ngagetkeun pikeun maranehna. Teu lila antarana geter deui awakna ngageter, malah ngageterna teh beuki rosa. Atuh cereg-cereg nangtung ieu budak pecekrek teh jigana tetep usaha sangkan manehna bisa nujul ka jauhna, nyatana ngimpleng di mana ayana kimuat. Sabot keur kitu ana rengkenek teh eta budak pecekrek teh nyatana kucrit make jeung ngarengkenek jiga anu keur masang kuda-kuda, malah awakna ge semu didongkokeun. Ari leungeun kahareup hut-het bari jeung dina gerakan gugupai deui duka teuing geus sababaraha kali leungeunna digupai-gupai. Awas anu keur ngagupayan jigana bae teu mawa hasil lantaran katingali ieu budak pecekrek leutik teh kalah kesang we sakujur awakna meuni remes. Ieu nandakeun tohaga pisan nu digupayanana. Gitu cek implengan kiruat mah anu tetep merhatikeun peta lakuna kucrit. Nya bae geuning kucrit teh geus ngarasa taak jigana teh. Lantaran ayeuna langsung ngaganti gerakanana teh henteu ku gerakan gugupai. Tapi ieu kucrit kalah ka nongeng jiga melak cau. Jelek nangtung deui ajeg geus kitu nongeng deui. Rupana bae ditongengan eta nengnong teh. Cager. Pohara nya mitra. Dugi ka dieu heula wae atuh acara dongeng garapan Mang Barna tepang dangu deui enjing dina waktos anu biasa wae. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.